Ari Song, Ari Pu, Ari Li, yang tai. Ibu Dara Ramang sadayana, alhamdulillah numutkeun kolot baheula. Urang Sunda mah cenah tukang gering, Bu. Naon sababna buktina papangi di mana wae atanapi di persimpangan jalan pasti nu ditanyakeun teh, Bu. Kumaha damang? Rek teu damang kumaha urang Sunda mah barang daharna gagabah. Isuk-isuk kueh motor. Beurangna opak beca. Nya sorena goreng molen, pisang molen, pentingna sayur paku, udah paku, kakaleng-kaleng ngogen di dahar. Kue kalengnya mata pantas orang Sunda mah tukang gering. Tapi orang Sunda mah teu weleh untung. Jeger tabrakan untung, cenanya langsung maot. Nya coba lamun hirup cenah lumpuh saumur-umur orang Sunda. Tapi orang kudu reus jadi orang Sunda pangpang nama jadi orang Tasikmalaya. Sabab orang Tasikmalaya mah kawentar ka dunia sararakti. Naon buktina orang Tasikmalaya mah tina sapoe hampir ngalewatan nincak 7 gunung. Timimiti Gunung Ceri, Gunung Pereng, Gunung Sabelah, Gunung naon deui? Gunung Salikur. Sararakti orang Tasik mah. Nya malah gunung nupang luhur-luhur nasa dunia, oke? Aya di mana, Bu? Aya di Tasik. Di mana cenah Kang Oik? Di Gunung Pereng, ngajajar jeung mataharinya. Alhamdulillah. Urang Sunda mah pangpangna ibu-ibu awewena alimeun mungeun didoakeun ku urang Palembang. Leres kitu ibu eta teh? Leres. Buktina urang Palembang mah buk ieu ngadoakeun anak mudah-mudahan sing kayu semuanya. Ibu hoyong sing kayuan, Bu. Alim masak bener, Bu. Bukti orang Palembang mah ngadoakeun anak itu, Bu, sing kayu semuanya cenanya, Bu. Nah sabalikna orang Palembang ogen alimun didoakeun ku urang Sunda geuning aya paribahasa duh siah kasabrang ka Palembang ari balik mawa kurupu. Nya tah kudu apal mun urang cicing di Tasik aya sabaraha gunung nu aya di Tasik teh? Aya sabaraha? Diwartosan kusim kuring gunung nu aya di Tasik teh aya 820 hiji satengah, Ibu. Nah aya satengahna kapan bukti ya Gunung Sabelah ya ari 2 hiji teh naon, Bu? Salikur. Tak tinggal nu 800 deui urang tataan hiji-hijinya sugan we nepikeun ka Isa. Alhamdulillah dina mi eling bahasa Ilung sadunia pangpang nama rek urang Malaysia, rek urang Padang, rek urang Batak, pokoknya mah cicing di Tasik dina poe ieu wayahna ngage bahasa Sunda. Lamun kira-kira teu kuat teu nanaon nepi ka lohor oge nya. Nah, nepi ka lohor we kudu puasa. Hiji kaistimewaan khususna ka urang Sunda, Ibu, di Cibaduyut geus nyieun sapatu tina kulit buhaya hargana sabaraha, Bu? 5 juta. Di Garut geus nyieun loket kulitna tina kulit sapi hargana sabaraha, Bu? 500.000. Tapi alhamdulillah, Bu, di Tasikmalaya di Cineam geus nyieun jaket kulit hargana mung 5.000, Bu. Kulitna kulit salak. Jedreg sekalian. Oke, di dieu kuring bingah ningali wanojana bapak-bapana, istrina, awewena maraketium. Aya paribahasa istri anu make tiung mah bakal katingali gelis tibatan istri anu make kopeah. Alhamdulillah. Oke, jika roles insya Allah Bapak Kadis di Spor Bantura. Alhamdulillah di Taman Kota urang nu upami sok ningali di Taman Kota aya 2 wadah sampah. Insya Allah dina sasi Maret mah bade ditambihan 3. Nu kawitna aya non organik, aya organik, enjing mah aya organ tunggal gitu mohon. Nya. Hiji kami nggak mohon. Alhamdulillah ogen kapungkur simkuring ngaraos reus bahwa Tasik teh nyaeta kota santri leres, Bu. Kumagi bukti aya seueurna pasantren ngarebu-rebu. Tapi simkuring teu satuju lamun ieu Tasik dijadikeun kota Kiridit. Leres, Bu. Kunaon teu satujuna sabab eta Kiridit teh eta geus dijajah ku Kolombia, Bu, di dieu teh.
Jadi alhamdulillah di Tasik mah ulah jadi kota kredit, amat kota emok mah Bu. Gitu nya, anu pangtarik nama juga rumah sa itu. Tenang naon, pokoknya mah simkuring umajak, insya Allah ieu bakal acara rutin setahun sekali, malah mudah-mudahan sing moal poe di dieu nya Bu. Amin. Simkuring awartosan sing saha wae anu gaduh masalah utang piutang, masalah rumah tangga, masalah naon wae enjing diantos dina dinten Senin tabu salapan di dieu ngariung urang ceurik babarengan. Alhamdulillah. Tadi Ibu kaulinan barudak seueur pisan, ya Bu. Eueuh pisan nyawang mangsa ka tukang nalika urang nyabankeun bolon disebutkeun bolon. Aya teh bolon di daerah Kang Amang Raja Budak. Keur zaman budak ya Bu. Mohon seueur pisan. Tamalahan di Tasik Ibu di taman kota aya namina bus mulisi